Ustad ge sok pagur hereng wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti lain urang nu teu boga ilmu ngan eta ilmu can jadi oncor keur urang. Saha atuh jalma nu bakal meunang ilmu jeung tina oncorna tina eta ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Lamun jelema bodoh saban gereuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleuyak batur. Harta oge sarua keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegi, batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hatena. Sangsara wae nyarikeun batur komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Karek boga kongkorong leumpang juk darongko gelang ti dieu nepi ka dieu nepi ka digibrig-gibrig jiga nu satruk. Padahal mah teu eueuheun batur ge da pada boga ngan ai keur jelema ria masuk dipake alat we. Tamata hadirin kaum muslimin, kunci nu ngaran hirup adalah hate. Ibu pek wedak pake, lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi. Wedak kanel bibir beureum keur nanahaon lamun haseum beungeut. Da batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Maka hampura nu ngaran harkat darajat manusia, lainna pangkat, lainna jabatan, lainna kakayaan, tapi tah gumantung eusi hate nu sabenerna. Jelema beunghar alus hatena bakal bager, jelema sangsara alus hatena bakal sabar. Maka duanana ge eukeur ibadah, sangsara ku sabarna, nu beunghar ku bageurna, duanana ge salamet. Matak nu kudu ku ibu didangdanan lain awak-awak teuing tah hate. Dai kulit hideung hayang bodas mah babari tinggal meuli we skincare. Beungeut bodas da punuk merenge. Geblus rumah tangga skincare ka bedag dengan sangu henteu, beungeut bodas awak begung. Keur naon hayang geulis nyiksa maneh. Dan nu kudu ku urang digeulisan mah eusi hate nu sabenerna. Maka jelema anu alus hatena maka bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon. Beunghar teu sombong ku kabeungharan. Sagala aya sagala nyampak teu di aku anu manehna. Sabab nu ngaran dunia bakal tepung jeung tungtung hirup. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega, anger tungtung hirup mah sarua. Gedong sigrong balik kono nyereng kedong sawah lega, dikubur di sawah batur, mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Malah mandar moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak jelema beunghar tugasna geran nulungan ka jelema anu miskin. Lalajoan jasa si miskin jasana gede, aya nu maot panggeulan nyokot pacul nyieun kuburan si miskin. Nu mawa pasaran si miskin, nu nyolatan si miskin, nu ngurebkeun si miskin, nu nahlilan ge si miskin. Matak lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Make tiung menang batur, make baju menang batur, celana menang batur, senal ge menang batur, imah ge menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Well. Matak hirup teu kudu lege ku disebut, hirup mah sakadar disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, pedah kuring ceramah disebut teh kiai, moal waka ngaku kiai, moal waka ngaku ajengan, sieun teu akur jeung tugasna, hanas disebut ustad, ai pagawean pasea jeung batur, pan ngewa manya aya ustad kitu. Matak tugas ustad, tugas kiai, tugas ajengan, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Karawang aya nu baru sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Jadi dibawa kana tugas mah geuning urang teh karek disebut batur, nama jeung kudu lege. Disebut ustad, disebut kiai, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Heuh ta ibu teh suudon.
Tapi pan ibu teh kuring teh ibu ge boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Ragrag ge urang teh manusia biasa, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajangan teh karek sesebutan manusia, hakikat nama karek jadi jelema biasa urang. Well, di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Mata kamari geuning nyaralon, harayang jadi pejabat, coblos ku rakyat jadi pejabat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat, mata geus jaradi tong sok api-api poho ka rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, jaradi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Matak bejakeun ka para pejabat sing nyaah ka rakyat, sing wawuh ka rakyat, nyaho ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, geura susut cai panon rakyat. Tah eta nu ku urang keur diarep-arep ti para pejabat. Ulah maranehanana dahar ngarareunah rakyat mamikiran bea saleter ge jangar kana sirah. Ulah maranehanana batuk saeutik leos ka Singapura rakyat mah ka puskesmas ge hese. Cing buktikeun atuh ngomong demi rakyat teh sabab rakyat teh butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teh butuh waos nyorosos, nu penting mah aya buktos. Aduh. Aya tuh ibu nu ngomongna. Hirup ukur disebut Pak. Matak naon nu kudu ku urang disombongkeun. Ibu geulis hampura geulis teh 30 ka handap. 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Matak memeh ceramah cek kuring wayahna ibu ulah gumelis naha geus leungit. Budak ABG datang kuring sarangeo Pak Ustad alus we mun nini sarangeo Ustad cekek. Nu ngaran hirup jelema tambahna umur tambahna dewasa ngan aya anu leungit, tambahna kolot berarti aya nu leungit. Naon geulisna? Matak nu ngaran geulis mah relatif. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, boga budak 5 pudeg-deg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji beak ku sorangan. Salaki manalakop kena tabeng da kaseredkeun. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh, indit ka kantor desa senam 2 tahun. Nah, da lain langsing kalah ke beuki meber. Beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki beuki ngaleutikan mikiran hutang urut goyobod. Matak hirup manusia mah eueuh deui judulna tarimakeun. Heuh nya ta urang mah kulit teh hideung bae. Naha engke ge bakal aya lalaki nu resep ka nu hideungna. Mang cing teu naha kawin jeung nu hideung genah, nama ge genah, bangsat ge teu tulus. Cing tanon urusan antara bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngaron seuri, pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Naon eta ngaranna hikmah. Jadi urang mah ulah lalajo cangkang, lalajoan mah hikmahna. Ibu lalajo kuring aya teu merek pi ustadeun. Heuh nyaho urang oge. Da ustad mah kudu ge udeng badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Lamun turun ustad sarupa kitu mustami narangtung wilujeng sumping al mukarrom, coba ka urang karek nolol tina mobil. Well kuat eueuh nu assalamualaikum. Dararatang bieu tuh ka imah panitia panyete marenta doa lain marenta dipoto. Matak nu ngaran hirup urang mah kadang-kadang ibu lalajo kuring adalah lalajo cangkang. Da eusi hatena mah cantang tu. Maka ilmu sebenarnya aya dina 3 rupa, hijina kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong eusi hatena bersih, geura toong omonganana tara ngahina batur, geura toong sikap prilakuna tawado hirup. Tawado batur dianggap lebih halus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih berilmu batan urang, sehingga ilmu nu aya dina dirina mampu ngajenan batur lain urang nu hayang diajen batur. Weh. Sok nu ngaran hirup mah urang tong ngarap-ngarap diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur, tong ngarap-ngarap dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Well. Nya hirup mah gumantung hate. Tah jelema nu kosong mah guguruna toong ku ibu da sakapeung masa geulis-geulisna awak ibu koteri ge eleh.
kali-kali nempo teri heg ceurik ibu teh nempo teri teh teri bangke masih kena aya hargaan 15.000 sakilona. Coba nu geulis maot teuneun di pasar digemok pasarna. Lol deui orai ge sakapeung jadi ilmu. Orai ganti kulit ngan ngaran anger orai. Tah urang teh pangaosan teh karek ganti baju, karek ganti tiung, teu ganti jeung hate-hatena. Orai ge kitu pan ganti kulit tapi teu ganti ngaran, ganti tiung, ganti baju, ai pangajian teh tapi hate teu ganti-ganti, nu pedit anger, nu goreng jeung dulur anger, pasea jeung tetangga anger, cacakar ka salaki anger. Tuh tempo cek salaki ibu lebok. Jadi karek ganti tiung padahal hakikatna naon hartina tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Aduh, naon hartina tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah saragamna eusi hate nu hese. Poe ayeuna umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, nah habet kudu pasea. Da eta atuh loba pisan perbedaan, wajar. Da jelema mah boga budak oge tina beda. Lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun, pan ku beda borosot cipejuh. Coba hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Tina bentuk, tina wujud, lalaki jeung awewe geus beda. Tuh mata kudu bisa silih hargaan dina perbedaan teh urang teh geus beda. Lalaki kumisan, tuluy janggotan, pan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot. Matak lalaki ngakal, pamajikan ngakeul, lalaki ngarah, pamajikan ngari. Matak lamun di dieu aya lalaki sok buat baeud, kerok heula kumis era. Kumis janggot wibawa lalaki, kumisan janggotan tuluy baeud, jaga lele useupeun atuh. Coba ibu baeud, lalaki ngakal. Dan nu keur baeud metong loba ditanya, Pak, mun pamajikan keur baeud ditanya, "Mah kunaon baeud?" Pasti jawabanna ku sia. Kudu kumaha atuh mun pamajikan keur baeud? Tanya awak urang, aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Toong padaringan geus kosong beasna, toong duit ge geletekan 10.000, toong lipstik geus dicokelan ku bilik. Toong wedak geus dekok tengahna, bapak geuwat nyampeurkeun bawa duit 2 juta asongkeun kana gado nu keur baeud, mah tong baeud tah acis 2 juta langsung nangkep lain teh tadi. Solusi hirup tah eta lalaki. Urusan perbedaan na awak urang ge nyampak. Na awak bapak aya beda, na awak kuring ge aya beda, bener jeung salah, daek jeung kedul, alus jeung goreng, pan beda. Milik saha eta bener salah, milik urang. Alus goreng milik urang, salah bener milik urang. Matak geura eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur. Geura eureun nyaritakeun kedul batur, da bapak ge osok kedul jiga batur. Well, eueuh jelema nu daek saumur-umur eueuh. Ayeuna ibu geus bisa dijilbab, tong sok ngancam neraka kanu teu dijilbab teh. Ieu mah pedah batur teu dijilbab, hayang kana neraka. Iraha ibu pernah badami jeung malaikat. Tong sok kitu, anggur balik deui ka awak sorangan, ibu dijilbab ge karek ayeuna. Bener? Pan baheula mah saha ieu? Buuk bucerang ge di tempo-tempo. Matak balik geuning hirup teh ka awak urang lain ka awak batur. Matak pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana. Matak pek bapak geura badami jeung awak sorangan, tong loba badami jeung awak batur. Kasalahan batur eukeur batur, kasalahan urang eukeur urang, omean mah tah kasalahan urang. Ieu mah batur teu ngaji omongkeun. Atuh bae we. Batur teu pangaosan ka dieu bae da hakikatna mah ibadah anu teu katempo. Ibadah naon penting-penting kieu ngaladenan salakina penting ieu jeung toong. Ayeuna ibu datang ka dieu ibadah cantang tuh. Naha na teu apal ayeuna salaki keur papelengkinganna kursi. Nungguan ibu balik. Ternyata balik jam 11 panjuk nyegag salaki lila-lila teuing. Kumaha cek ibu bae we da pangajian. Mak nya ladang ngaji maseaan. Matak hakikat ibadah mah lain nu katempo lain. Hakikat ibadah mah cukup dirina jeung pangerana. Bener? Tah matak ilmu teh lain hafalan, ilmu teh amalan.
Punten di dia santri pasti loba apal kitab Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balago pasti arapal eta santri ngantong wa kenepak dada sabab pertanyaan mah simpel parantos kapigawe sakitu birage. Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balago uku dulu jen jeung kitab-kitab nu lainna karangan para ulama apal kabeh tong wa kenepak dada simpel pertanyaan parantos kapigawe. Boro-boro Pak sedengkeun nu ngaran ilmu teh gawe urang mapan kana ilmu teh karek apal dalil sodakoh tapi sodakoh henteu apal dalil zakat ai zakat henteu apal kudu hade jeung sasama tapi pasea berarti karek apal can jadi amal. Allah bener ieu teh tuh gerasok dina bibir pan bisa ngomong subhanallah. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah mana gawena. Alhamdulillahirabbil alamin mana gawena. Allahu akbar mana gawena. La ilaha illallah mana gawena. Subhanallah maha suci Gusti Allah na teu era ai bibir ngomong subhanallah ari hate kotor dikukut kadongdong ge alus luar remet eusina. Subhanallah dina bibir bawa kana makna hirup maha suci Gusti Allah bersihkeun eusi hate tong sirik tong pidik tong jahil tong kania istren panas tren dudupak rurupak teu kaupan segukan punungan beh dituna panas baranan keur naon pan bibir subhanallah hate ge kudu bersih. Ieu mah ai bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu. Bibir subhanallah batur meuli emas manehna ge sarua nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Naha datina lajada ladang COD. Anu koneng nanti geuning koneng pisan apal abdi mah geuranya urang tempoan arina bibir subhanallah batur meuli mobil ratug angen ayo ongkoh na bibir subhanallah batur meuli sawah si eta mun taber sakedeung deui batur nyieun pila paeh we si eta teh berarti awak urang teh disiksa lain ku Allah tapi disiksa tah ku kahayang diri sorangan bener tuh kupingkeun ceuk ibu-ibu kadarenge teu cek ibu jawab ku ibu deh maneh oge gitu atuh jadi bubar teh pas ya na bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi naha hirup hayang dipuji wae ongkoh di aku puji manu Allah geuning urang asa kapuji wae hirup odek tahajud nyeun status OTW tahajud geus tahajud isuk-isuk bebeja ka batur eta mah peuting geus salat tahajud kuat husu kumaha sia we imeh ah. Boga kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami meni rarujit kumacek nu sangsara sing ku bangsat nanaonan di kitu-kitu pan alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti urang bisa segala rupa lain antara urangna tapi ku Gusti Allah nah bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun mampuh ge dimampuhkeun nana gerhana bisana ceramah lain kuringna tapi ku Allah dibisakeun dicabut pangabisana saha kuringna bener nu pinter maca Quran nepi kalakoh cabut ku Allah pinterna saha dirina ibu daek pangaosan cabut ka daekna saha ibuna jelema ngeluud matak hirup segala rupa ge geuning Allah lain urang matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah urang matong hayang dipuji hirup komo Rabbul alamin hampura ibu ulah kasigeum Rob teh panu ngajadikeun nu nyiptakeun nu jaga nu miara ibu geus disampurnakeun ku Allah halis alus pan urang mah tara narima halis alus kerok ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji bulu panon geus alus seperti kieu da teu narima panjangan atuh nempo urang teh jiga nu tunuh kiceup balik ti dieu mau motor ti kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon nama kejeng ngaririweuh diri hirup bener teu kudu riweuh hirup mah narimakeun Rob ayo Rob teh nu ngatur nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa ibu kulem eueuh cucurut asup kana irung saha nu ngajaga Allah padahal urang di balik eta keur tibra tapi eueuh cucunguk asup Allah ngajaga rambut ibu manyangan pan bulu halis mah teu manyangan padahal halis jeung buuk eta-eta keneh teu kabayang lamun urang Karawang halisna paranjang teu sudi urang ceramah di dieu
Al Mukarrom nana gerhana nempo mustami paranjang halis dek balik nah asa ceramah di alam gaib waos tina tulang na jero pandangan aya tulang mana nu manyangan tulang leungeun nah huntu padahal tina tulang teu manyangan Rob Allah panumiarana coba lamun urang dirang ngeteng huntu teu kabayang salaki ibu kakadek huntu ibu moal teu duang Allah geus nyampurnakeun manusia tah aya kasampurnaan manusia kunaon ku akal pikirna urang jeung sato naon bedana domba mah ukur boga 2 urang mah boga 3 lamun bodo mah boga rasa boga nafsu tak urang mah rasa nafsu jeung pikir jadi sampurnana manusia teh ku pikirna domba boga rasa boga nafsu cek bapa geuning jang cekelan bikangna ku bapa seret jaluna nyieun budak hareupeun umum eta domba dadaek naha boga rasa boga nafsu boga ngan domba teu gablek cedok coba ibu bapak kudu akan nikah heula hansip kudu geus kulem hajat kudu geus beres janur kinuing kudu geus garing kakara katayap nafsu aya rasa aya akal Pak mikir bener tuh sehingga akal jeung pikiran cantumkeun jeung agama kawinkeun ceuk agama bismillahirrahmanirrahim kalayan nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih rasa nafsu pikir kawinkeun maka muncul sifat welas asih jeung deudeuh sifat Allah matak bawa kana ayat la ilaha eueuh ilah ilallah salianti Allah eueuh kahayang nu alus iwal ti kahayang Allah eueuh sifat nu alus iwal ti sifat Allah matak urang mah sifat teh gerapikeun sifat manusia nu kudu aya teh sifatna Allah sifat manusia mah pan geuleuh keumeuh rujit cua ngewa tah sifat manusia sifat Allah mah nyaahan asihan deudeuhan resepan tah eta sifat ayeuna ibu rumah tangga bareng jeung nafsu demoal balik rumah tangga bakal hancur budak jadi korban lamun pasea kasalaki geuning ngaran sato bijil si bagongnya eta kasalaki kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong berarti aing sapeuting hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjang budak korban rumah tangga abut-abutan kunaon eta ku nafsu coba ibu bareng jeung Allah bijilkeun sifat kanyaah amek kasalaki wirid mun amek kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin panangkep salaki bari maca ayat kursi gebro duit 2 juta jawab ku ibu bari centil sadaqallahul adzim inilah fungsina jeung Allah berarti kajawab poe ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jeung jelema nu na TikTok eueuh Allah teh nah kuring ceramah jeung Allah teuing ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang deui moal tak ibu teh suudon wae hirup teh yeuh hate kuat garoreng kieu ampun mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit nya ongkoh la ilaha illallah teu aya ilah salianti Allah leungitkeun ilah nu aya Allah Allah leungit nu aya ilah tah urang teh hirup teh jeung ilah wae matak ilah atuh oh aya banyak teh Allah atuh da tuh kadang-kadang nu jadi ilah teh anak kadang-kadang nu jadi ilah teh pamajikan kadang-kadang nu jadi ilah teh harta kadang-kadang nu jadi ilah teh pangkat kadang-kadang nu jadi ilah teh dunya padahal cek Allah kanikmatan nu pangluhurna adalah iman jeung Islam kanikmatan paling utama adalah kesehatan kanikmatan paling handap adalah harta loba jelema neangan harta nepi ka poho kana agama loba jelema neangan harta nepi ka poho kana kesehatan teu dahar-dahar acan saha eta urang pan bieu teh ti mana heula bieu pengajian sapoe teh 2 3 kumaha ceuk ibu aduh atuh sapoe 3 mah untung kumaha jadwal kahiji teu dahar heula naha rusuh kana jadwal kadua nu kadua teu dahar heula rusuh deuk ka dieu apan di dieu ge langsung kita ceramah lain teu dahar tapi da ajengan mah jarang dahar dina pasamoan naha da di dahar di dieu mah mana baweun balik atuh neangan dunya nepi ka poho kana agama Pak
neangan dunya nepi ka poho karena kesehatan. Padahal cek Allah mah tingkatan paling luhur adalah sehat, nu paling utama adalah agama, nu paling handap adalah harta. Loba harta ngan bengek. Ada gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, ngan jantung karasa wae. Jelema sangsara pak heureut pakeun pungsat bahan imah butut kubilik tapi naha tibra dina kulem padahal spray teu alus kasur teu alus. Barang dahar nu sangsara jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncak takokak digaros geuning jag-jag. Coba nu beunghar 4 sehat 5 sempurna kudu cuci mulut apal beureum apal hejo sakali ngahuap ratusan ribu geuning seteru. Jadi ulah pernah nuding panyakit tina dahareun. Nu sangsara udud beuki teu make jeung aya panyakit malaria. Nah, reungit teu kegel ge dikepoh ku haseup paeh langsung. Da sidik pan ududna bako. Nu beunghar mah riren kana ngarokok, nah sieun paru-paru. Loba ka sieun. Nu beunghar barang dahar diatur. Daging naon ieu doma, wah sieun darah tinggi. Daging naon ieu hayam, wah kolesterol. Daging naon ieu sapi wah sieun antrak. Coba nu sangsara bikeun 2 kantet 2 kilo saledak jag-jag geuning. Jadi awak babaris gering lamun hate nu gering. Awak bakal sehat lamun hate anu sehat. Matak tong nudang-nuding kana dahareun urang beuki geringan mah tah hate loba gering. Salaki balik jam 8 biasana jam 8 datang jam 10 ju gering hate. Salaki datang di mana heula? Cek salaki teh ban bitu biah alasan gering tah hate ngaran-ngaran awewe keur amek pak darah naik ka luhur matak nu keur amek mah berenget amek-amek teuing naik kana sirah darah tinggi jangar nya matak cek kuring ge geus tong gede amek hirup ngarah sehat tatangga ngeslok ka urang teu mayar-mayar janji sabulan teu mayar nepi ka geus sataun jawab ku ibu bae keun bae nahakeun bae jeung dulur tetep akur duit teu lapur-lapur panjang selengan di alam akhirat mun bisa mah bikeun we bisi teu bogaeun si itu teh sehat awak pan ieu mah lain dipangpang fotonana Facebook kade euy tukang tipu teu bayar wae jeung si eta jadi goreng duit bakal lapur doraka heueuh teh nanaonan dipikir-pikir matak hirup innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Allah geus ibu urang tes bapak-bapak lamun bener jeung Allah Pak Bapak rek indit gawe pamajikan eker sare sangu eueuh cai eueuh amek teu. Waduh. Kuat kompak jawabanna amek teu. Bapak deuk indit gawe sangu eueuh pamajikan ngaran sare cai eueuh amek teu. Ku amekna bapak nah sangu juga aya. Ku amekna bapak nah cai juga nyamperkeun. Ku amekna bapak nah pamajikan ujug hudang. Nah naonan atuh amek? Berarti lain jeung Allah jeung ka amek ngaran-ngaran bapak amek hiji pamajikan jadi korban dicarekan teu gablek cedok gablek pamajikan teh hees wayah kieu hiji jadi nyeri hate kadua boboko dibalangkeun ruksak bobokona katilu bapak init gawe panto digubrageun brag hujat saha nu kudu ngomean ku amek teh rugi Pak sebenarnya mah coba lamun barang jeung Allah sun kening pamajikan pok bapak ngomong mah hampura bapak rek gawe bisi mamah keur hareeng aya nu karasa hampurakeun bae tong nyangu keun bae tong masak bapak medeuk meser we di jalan da aya nasi padang atuh eueuh nasi padang meuli we urang 10 nauk asin 10 insyaallah ongkek tah dekul ka tempat gawe cek babaturan kunaon pamajikan maneh euy gering geuwat balik deui coba nu tadi bari amek kunaon maneh jeung nu amek pamajikan euy teu hudang-hudang sangu eueuh cai eueuh kumaha cek babaturan kawin deui we setan datang Pak matak innallaha ma'ana teh butuh dijawab lamun hirup masih kana gede amek Allah moal datang tapi lamun hirup geus miceun sifat ka amek Allah bakal datang sabab amek lain sifatna Allah tapi Allah mah boga sifat Rahman jeung Rahim weh aya lalaki nu kitu tah iyo atuh urang mangke pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh moal amek jajan we di imah rana nah teuing
Tapi Pak, sifat manusia tegas beda wujudnya, beda bentuknya. Ustad beda fungsina, Bapak polisi beda fungsina, Bapak TNI beda fungsina, camat ge beda fungsina, kades ge beda fungsina, bareda fungsi, pek silih ajenan dina fungsi masing-masing. TNI tugasna ngajaga keamanan negara, bisa aya musuh ti luar jeung ti jero. TNI bagianana, matak TNI mah waweg daweg. Pendidikanana militer, urang mah teu sanggup. Sieun katemak sirah. Matak abdi mah moal ka Palestina, Pak. Nah, ngabedil piit ge eleh wae. Pan ieu mah bapak mah siap jihad, ka mana mang? Ka Palestina. Cing teh tong ka Palestina, Pak. Tu aya piit bedil. Nah, ada kan unguk-ungukan piit. Jadi lamun bapak ke Palestina ngadun ngariribeuh urang ditu. Cintai bapak boga ongkos ke Palestina, henteu deuk leumpang, nepi ka deuh kolot ge paeh. Tugas negara teh bapak TNI, bapak polisi ngajaga keamanan negara, bisa aya musuh ti jero, bisa aya musuh ti luar. Matak TNI mah weweg tempona upacara, bagian nyiapkeun bendera TNI. Obado sang saka merah putih. Ormo! Rok! Ya Pak, ku TNI coba ku lebe teka bahaya apaan lebe mah kudu lentong kudu kalem eta nyiapkeun bendera kuat leungit wibawa negara tuh kahatur aduh lebe mah engke di mana ngadoa. Bapak polisi tugasna lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Tim Pacekades laksanakan. Coba ku lebe lapor. Kumaha Cekades Al-Fatihah. Lain tugasna. Otak lamun rek boga pemajikan, rek boga salaki, neng talung ka ustad. Ustad mah bijak, nyai, umi tos nyangu, teu acan abi. Kumaha ceuk ustad? Wios urang puasa we, matak begung ustad. Da loba puasa. Lamun KTN mah lain kitu, gera nyangu, jawab ku ibu, siap 86 gitu atuh. Omeureun urang geus teu nyaho. Bapak polisi sarua kitu, gera nyangu, acan, prit ditilang segera. Matak talung ka ustad boga salaki mah bijak. Tos masak umi teu acan, wios sareng uyah we. Aing. Tuh eta goreng tarasi cenah orea. TNI tugasna ngajaga keamanan negara, polisi tugasna ngajaga keamanan negara, ustad ngajaga umat ulah cenah parasea. Mata kuring pertanyaan, lamun ustad osok pasea boro-boro ngajaga umat, dirina we teu bisa ngajaga. Aduh, mata kieu pepek geura silih hargaan. Aya NU pek tuluykeun ku cara NU, aya Persis pek tuluykeun ku cara Persis, aya Muhammadiyah pek tuluykeun ku cara Muhammadiyah. Hirup mah tong sok kesaban geureum kana ibadah batur, ibadah urang ge acan bale. Heuh bener ya teh. Dadi urang mah loba metode atuh ceramah teh. Komo kuring mah jauh pisan jeung batur jiga ojek online urang. Batak bagian nu ngawal di ditu urang geus di dieu. Pan abdi mah leumpangna ngingkig, Pak. Da meureun ustad mah kudu teh ketayep meureun, ai urang teu biasa ya siber we ka dieu. Di ditu geuning aya warung tu belah ditu nanyakeun heula jeung teh Bu palih mana nu pangaosan. Kalem we cenah ustadna ge bakal telat bari ka urang teh teh. Waduh teu dianggap cing teh euy. Nah, peda kuring teu dikopeah, peda kuring teu bergamis, peda kuring teu diudeng. Heukeun we da hatena mah Islam kene sakadar baju nu beda, ukur hate mah sarua. Bener Bu? Banyak tak mama hayang ulem ceramah teh nu bari curhat, tong ulem abdi, ulemna mamah dedeh. Dan mamah dedeh mah aya program TV, mamah dan AA curhat dong, iya dong. Man ibu sok bebeja, mama caruge abi mah nya burutnya tuh usaha. Omongkeun ka mamah dedeh, kumaha ceuk mamah dedeh datang ke RT nyieun BPJS. Jawaban, tah mun deuk curhat jeung mamah dedeh. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Bagaimana setuju tidak nikah?
Ketika ibu pacaran sama yang tampan lagi kaya, ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun bisa jadi Allah deuk nyalametkeun. Anu beunghar bari kasep salingkuh wae. Coba nu petot mungeun salingkuh. Nah, da teu payu-payu. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit. Kadunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Sedengkeun jatah saurangeun. Aa ge malentau. Mamang ulam ceramah teh hayang nerangkeun karomah bab karuhun. Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Mama hayang nu pinter ahli nasab Kiai Imad di Banten. Mama hayang nu badami jeung cacing Mama Gupron. Ayo deuk mah pekanya makoli. Mama hayang ulam ceramah teh nu keras Habib Bahar. Mama ngulam ceramah teh hayang nu bari nyanyi Oma Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi nya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Tuh kaciri penggemar omana teh. Roma mah dakwahna teh ku nyanyi. Mata geus we tong digeunggeureukeun ku urang eta bagian oma. Nya mata Roma Irama mah teh keur leutikna ieu kaciri pijadieun artis dangdut ceuk tatangan lagi Jatot Titajong ge make nada Jatot Titajong. Aduh. Meureun eta ge. Pan ieu mah Jatot Titajong. Aduh. Roma ieu mah lain. Aduh. Mun bapak polisi nitah nyangu geranyangu. Roma mah lain kitu geranyangu. Mun kuring jadi kenek alus. Suarana tarik. Bandung Katapang dua deui ceu meuh eta kuring jadi kenek. Coba lamun Roma jadi kenek. Bandung Katapang dua deui ceu. Dengan urang Karawang baru kieu ngadon Al-Fatihah. Jadi jelema teh geus boga produk masing-masing, boga nasib masing-masing, boga takdir lagi masing. Mata geus nah mage jeung kudu panas ku milik batur geus takdirna. Nagerana ge nya ge kieu ai takdirna kudu jadi penceramah mah teu burung jadi. Cobaan ke mah lebe. RT kami sing ngangsar udang sing badag tas becekelan. Kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat. Jadi takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, takdir lain ayana udang, takdir lain aya dina gamis, tapi takdir mah la ilaha illallah, eueuh ilah salianti Allah, aya di Allah. Bisa dibisakeun, mampu dimampukeun, alus dialuskeun, daek ge didaekeun. Gus Miftah kamari sajam satengah ceramah kacaletot samenit, jelema naha rame keneh nu samenit katimbang nu sajam. Padahal ceramahna sajam setengah, kacaletot teh samenit. Naha jelema rame keneh anu samenit katimbang nu sajam. Kertas warna bodas, aya titik warna hiji. Naha bet lalajo titikna, padahal aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Otak ieu loba tukang dagang ieu teh ngarep-ngarep kacaletot urang. Otak abdi mah tiap aya nu dagang tara direret, sieun kacaletot. Tapi pan proses takdir beda Pak. Gus Miftah diuji ku caletotna. Tukang es diuji ku diledek hareupeun umumna, tapi jarak sapoe 500 juta datang. Ayeuna tukang es nu aya di dieu, heuh urang yang ngarep-ngarepna gerhana kacaletot, sugan we 500 juta, moal mungkin. Da takdir mah bakal beda. Leres Pak. Takdir mah bakal beda, Bu. Sok di dia pemuda nurutan juga urang moal bisa. Kuring nurutan Bapak TNI moal bisa, TNI nurutan kuring moal bisa. Matak geus hirup mah silih ajenan karena takdir masing-masing. Matakna gerhana teu hayang jadi pejabatnya naon, rugi. Mun di dia aya Pak Kades da rugi teh Pak Kades. Mana Pak Kades? Pak Kuwu. Pak Kuwu aya Pak Kuwu. Mana Pak Kuwu? Anu balik akang nuduhkeun teh ka mana karep teh. Pak Kuwu jadi Kuwu 8 tahun bari aduh capek. Sok Pak Kuwu sambutan dek sajam. Nah aya panitia ngamplopan ka Kuwu.
Wah justru Pak Kuma dina acara kita kudu nagog pangheulana, kudu balik pang paneurina, naha bisi anggaran bea ku bagian anak. Beda jeung ustad mah sajam 2 jam ceramah balik gemol. Paning sok biasa gini nya beres ceramah teh Pak Ustad punten ieu mah kagegelan. Deuk ditampa, da butuh. Ya deuk we. Kuring teu hayang jadi kades, da kades ge ulah hayang jadi kuring. Tuh guguru mah ti tukang son. Acara ieu pang berat-beratna tugas diemban ku tukang son. Menerkeun mixer, ngunjalan eta eueuh nu mantuan, tapi tukang son ridho we ibu. Dalam tukang son wani mareuman mamanya urang ceramah kudu bari teu make mic. Teu kabayang ceramah teu make sora. Ai ku kieu mah pan alhamdulillah tukang son nuhun. Tapi naha ending akhir bakal robah. Tukang son pang capena nana gerhana pangeunahna naha gajihna ge gede urang baten tukang son. Amak tukang son teu da teu panas bae we da milikna. Dalamun tukang son amak ge amak heuh bener euy ka ustad ieu maneh panggedena ieu urang leutik. Talamun amak tuker atuh tugasna. Sok tukang son nae ka dieu ceramah abdi menerkeun mixer dua nana ge bakal hancur. Sound sistem ngabeledug di ku abdi nu ceramah butut mustami balik panitia jebleh. Matak jelema kudu bisa silih ajen dina fungsina masing. Tak itu alam perbedaan. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, filosofina anger we sampe. Sampe jadi gegetuk, jadi comro, jadi misro, anger sampe kene, sampe kene. Dek boboko, dek ayakan, dek pipiti, anger awi kene awi. Dek uras, dek kupat, dek sangu, beas kene beas. Nama gejeung kudu pasehat. Da loba pisan perbedaan, bae da di urang maca tahlil ge unsur rupa eueuh. Maca tahlil ibu lamun anu maot kali-kali mah toong ku ibu nu maot. Daek nu maca tahlil, aya nu tungkul nu gideug aya nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah, hudang-hudang dahar sia. Aya oge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah, la ilaha ill cing temang stop nah teu tungkul tempok ku maneh nu tungkul mengadon sare. Jadi emang di gudag-gideg ngarah teh sare. Tanu paling paur nu muih illallah sajam setengah da kuat jiga nu nginum PSOP atuh sia teh. Galeong ka ditu, galeong ka dieu Pak. Nepi ka dia batur dahar teh sia teh mah pias beungeut golok-gok di buruan. Ngan isukna dekul pidato bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wirid jiga abdi mah tepung jeung Allah. Walah cing teh belegug saya nyebutkeun tepung jeung Allah. Nah talung urang cenah tepung jeung Allah daripada batur nelepon Allah. Pan aya kasus 2 tahun ka tukang ning Allah ditelepon ya Allah ya Idul Fitri Jumaah eta Allah kuat jiga RT. Iya mah tepung jeung Allah. Cing teu kumaha bentukna ranyai eta Allah dianggap kicak-kicak ku sia eta. Padahal meureun tahlilan bari muih illallah lieur meureun. Pan jug ranyai eta cenah Allah teh wah cilaka. Rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Maca sholawat eueuh nu sarupa. Eueuh ibu Garut maca sholawat jadi aya alok. Sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut. Belanyang ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik. Geblus ka Bandung. Lah Allah. Salamullah. Leos ka Karawang heuteing teu nyaho. Beda cara macana, beda tapi hiji sholawat kene sholawat matak naon lamun bersatu hirup tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan curang. Da dakwah di urang memakai budaya jelas sabab urang Indonesia budaya lagi budaya Indonesia. Di Arab kumis pondok janggot panjang sunah Rasul sepakat. Sepakat Pak, kumis pondok janggot panjang sunah Rasul jelas di Arab jadi. Coba di Karawang aya nu jadi anu henteu. Bapak nu jadi pek kukut, kumis sing pondok janggot si panjang ngan entong benci kanu teu jadi. Nana gerhana mah bid'ah dolalah neraka. Nah kumis eueuh janggot teu jadi. Narek maksakeun maneh kumis eme ditepelkeun. Posisi berbeda Arab jeung Indonesia. Kahartos. Di Arab ngong adan langsung komat meujeuh. Nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid
Cobaan di Karawang ngong adan langsung komat, nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadua eta balik nu kugulu nu si eta nu eureun ka masjid ge si eta keneh. Matak lo geuning aki-aki dakwah bari nyanyi eling umat muslim dan muslimat. Boro-boro ibu urang nu meragakeun teu kuat hayang seuri. Ayu urang berjah salat subuh aya red setengah genep maghrib. Tempa pemuda urang dia bari ke heureui aki-aki keur eling umat pemuda ngaheureyan abah teu eling eureun harita keneh ka masjid. Aya di Arab nu kitu moal keun bae da cek Presiden Soekarno ge jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna agama Islam nu urang, budaya ge kudu nu urang. Kartos ya. Well poho. Barareda nya. Keun bae beda bae. Wah, di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh sepakat nu dicokot korma. Cobaan di dia barang dahar ku 3 ramo nu disuguhkeun angeun kacang. Lila nya wayahna urang mah make senok. Kumaha jeung jelema cogekan teu meunang teh senok teh eueuh ti zaman nabina bid'ah dolar neraka maknya aya Allah mah panghampura ngasupkeun neraka ku senok. Tong sok kitu-kitu teuing da teh budayana. Bener Bu? Sadio. Nyao teu dianggap kitu tah karasa teu dianggap teh nya. Kekeh embang mah yang jiga urang Arab beh di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba nepi ka 30 juz sapenting tamat tempo di masjid pinuh cobean di dieu tarawih nepi ka jam 3 subuh pingpin ku hafid Quran insyaallah sapoe pinuh 2 poe jijigurungan jadi cokor. Kalau ditanya ceuna teu ka masjid rada gelo imamna imam dicarekan. Lalu jeger bari make tato healing cenah ku aing jadi imam teh. Cekul teh jeger ngimaman Pak 23 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Eta ge rakaat 11 hayang beureun Anas kan poho deui ai jeger pan dipikasieun ngararet ka tukang wios kulhu deui kumaha ceuk nu tukang lajeng we cenah 2:03:08 anggeus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maneh ngimaman kuat hade tah di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh. Bener ya. Matakna di urang mah dakwah teh kudu bijak. Di Arab nerangkeun surga jelema kabita, nerangkeun neraka jelema ceurik. Coba di urang. Nerangkeun surga neraka jelema mantog. Neraka surga kos pernah ka ditu kitu. Mata kuring nyieun metode kieu disebut MSI, metodologi studi Islam. Metode pikeun Islam berdasarkan budayana. Heumeunang, meunang da budaya manada, nada tradisi kebiasaan. Jadi Islam nepi dumantung karena kebiasaanana masih Bandung ya beda, Karawang beda, Tasik beda, Sukabumi beda, Banten beda. Ku Islam tita silih hargaan, kakara bersatu ngawujud weh Jawa Barat istimewa Dedi Mulyadi we kaituna teh. Kehel. Coba lamun teu silih hargaan, burger we haben nya. Pandina salat ge geuning aya nu subhana rabbiyal azim, aya oge subhana rabbiyal azim wa bihamdihi aya. Keun we duanana tanu gelo nu katilu. Subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi kitu. Si eta mah ngarang sorangan. Ceuk nu hiji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceuk nu saurang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceuk nu hiji assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pandit teh malan waalaikumsalam warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Ai si eta kunaon hirupna teh? Hayang burger wae. Bener? Matak salat aya nu utek-utek aya nu jecang geus tong silih omongkeun. Batur salat utek-utek dreg-dreg diomongkeun tadi mah urang salat jeung nu utek-utek berarti sapanjang salat si eta kieu berarti ya. Tong sok merhatikeun ibadah batur ibadah urang ge can karuha. Leres Pak. Matak hakikat tina ibadah gumantung si hate. Nada budaya tradisi punten mang ma anti nada wadul.
Lamun anti nada wayahna adan tong make nada teu kabayang. Aduh, adan eueuh nadaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayalah sholah, hayalah sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. Si eta ngajak sholat, ngajak gapleh. Make nada atuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Raoseun. Ngan dibere adan nu bieu di Karawang mah lain raoseun deui hees jelema teh. Otak adan subuh mah tong nu ngeunah ku jeger geura sok. Nu make tato adan subuh mah. Hohoak. Allahu akbar, Allahu akbar, hudang jelema kabeh datang ke masjid lain deuk salat deuk nyekek nu adan. Aduh, da teu meunang teh pahili ibu, nu teu meunang teh pahili. Bapak hansip dihargaan sebagai hansip, hilikeun bajuna jeung TNI ditewak hansip. Nah, jadi hansip jadi TNI kajajaden. Bener ibu. Bapak kades bajuna kades, make baju camat ditewak kades. Bapak urang mah kades bajuna ge kudu kades, ieu mah kades baju camat. Pahili atuh. Tah nu teu meunang teh pahili. Bener. Ibu resep dangdut pek. Pandangdut mah loba cengkok. Cengkok. Seandainya aku. Tah eta cengkok teh Pak. Abong boga Lilis Karlina. Dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut menang pek ngantong dihilikeun jeung nada adan piomongeun manya aya adan hayalah sholat wah gelo Pak. Jadi nu teu meunang teh pahili. Allah itu tak eta geus bebas tina Bang Emok. Baik-baik rek nepi ka ngompol galeun urusan urang bodoh deh. Urang Sunda, da Karawang ge Sunda, Jawa Barat. Lamun mapatan panganten sok aya sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Nya. Meunang pek kantong pahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 60 jelema aya Fatihah jiga sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha waladolina coba. Jeung kumaha amina. Jadi eta salat lain jadi bubar jelema kita. Imam eta datang deui digemok masjid teh sudi di imaman kudu nurus tunyung kitu. Beda tugasna, beda gawena, beda nadana. Batak pek geura cicing dina tugasna masih RT tong papoloto teuing ka rakyat, da RT ge aya notifikasieun saha RW. RW tong papoloto teuing ka RT, da RW ge sieun ku kadus. Kadus teu teuing ka RW da sieun kadus ge ku kades. Kades ge tong marakatangtang parakateng teng da keung ku camat. Camat ge sieun ku bupati. Bupati ge sieun ku gubernur. Gubernur ge sieun ku presiden. Prabowo ge sieun ku saha? Ku malaikat pencabut nyawa. Matak jelema mah lain jabatanana nu ditarohkeun, engke tungtung hirupna, bener Bu? Matak urang mah paguru-guru teh tungtung hirup si alusan. Ya. Asli ngan abdi mah da salut ka Prabowo mah teh da. Ayeuna jadi presiden 28 bangsat negara dijebloskeun ka penjara. Hade eta pamimpin nu kitu teh. Nya. Nyai ke rakyat mah atoh we. Nama jeung atoh, udah urang maling naon atuh. Eta dibebaskeun 28 pejabat anu maling duit negara dilelepkeun ta eta TNI. Nah, TNI mah tegas. Coba urang asa kampura bios lah. Tenan. Otak Bapak polisi ge newak penjahat pan tegas, angkat tangan. Sieun penjahat. Coba lamun polisi lain kitu, angkat tangan. Kacau negara. Timpah dek newak penjahat, tewak. Mak nyatu. Matak Bapak polisi mah taong ku ibu wawag dawag
alus sorana, angkat tangan, sieun jelema, prit ditilang, ngadeg-deg ibu. Otak bandingkeun jeung nu tadi mahnya polisi tewak. Kawas rek mencit cak-cak wae teh. Badak wibawa negara aya di TNI, aya di polisi. Matak polisi mah tugas nage maca undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia cek polisi tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Polisi coba baca kulebe teu kabayang mau teu unang lole unang RT bari mau proposal masjid. Matak di dieu kudu bisa silih hargaan teh Pak. Tugas TNI tong dicokot ku urang, tugas urang tong dicokot ku TNI, pek geura cicing dina tugasna masing aman geura sok hirup. Ieu mah tugas negara ku urang diomong harga cengek, Jokowi disalahkeun asal lieur da Pak. Balik presiden teh cengek kuat mahal, melak. Ti iraha presiden ngukut cengek. Nah ari urang kana nyalahkeun batur teh nepi ka handaruan wae, melak. Oh nyata geus eueuh sawahna dibelikeun, dijual, dikebelikeun kana mobil, salah saha. 30 tahun kaharap jelema pang bodo-bodona ngajual sawah dibelikeun kana mobil, pang bodo-bodona Pak ngajual sawah dibelikeun kana mobil. 30 tahun kaharap mobil rusak sawah beak. Aya anak incuruk diteuneun di mana? Mata Karawang kuring apa baheula zaman Presiden Soeharto ngayakeun irigasi nepi ka Karawang nepi ka Karawang terkenal penghasil pangan di tingkat internasional. Karawang tah pan loba beas di Karawang abdi ge apal naha tiap ceramah di Karawang menang wae beas. Jadi cek hate oh bener Karawang teh penghasil pangan terbesar. Nah tiap ceramah geus aya 20 kali menang 20 karung tina 20 kali. Tanya teh nu ka 20 hiji menang meureun. Paingan atuh Isra Mi'raj dijudulan ku memperingati Mi'eling Isra jeung Mi'raj. Nanti eling-eling gitu. Mi'eling Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad nanti eling-eling gitu. Judulna Mi'eling Isra jeung Mi'raj. Da Mi'eling mah enteng tinggal ngayakeun pangaosan na nagarhana ulam ibu hadir sanes ditagogeun rakyat cenah udunan. Pan ibu teh ledang udunan. Ibu nu udunana nu 10, nu 20, nu 50, sanu ngegemolna. Astagfirullahaladzim. Ustad. Aduh. Aya cek panitia teh bae cenah mun teu dibayar. Nah, geus udunan mah geus niat bere bikeun we atuh no tong sok kitu. Engke teh ditanya bah ti marana peuting pangaosan saha nu ceramahna na gerhana kumaha kitu ya rame geus we. Ieu dina Isra Mi'raj dengan sakitu-kituna. Nu hese mah lain Mi'eling Isra Mi'raj tapi eling kana ladang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah anu geus memperjalankeun nabina ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tak urang memperingati Isra Mi'raj. Nabi Isra urang ge Isra. Nabi Isra na ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang kudu Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager. Isuk buktikeun Isra nu pedit jadi bager, yatim kasakolakeun, miskin katulungan, nu teu boga imah bakal kajieun, anu susah bakal katalang, ladang Isra teh. Nu kedul jadi daek, engke subuh buktikeun ieu masjid bakal pinuh salat subuh. Naha Isra nu kedul jadi daek, ngan lamun engke subuh beuki eueuh keur naon ieu kikieuan. Ya Pak. Isra, ibu nu goreng ka salaki balik ti dieu wayahna Isra aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay oh Isra. Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saha Nabi ari urang Isra urang ge tina salah kana bener tina daek tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina
goreng kana alus, tina bodoh kana nyaho, tina pedit jadi bager. Matak isuk buktikeun ladang Isra. Lamun nu paradit anger, ari ieu naon atuh? Teu Isra teuing. Nu goreng ka tatangga, geua tepungan hampura kitu peuting pangaosan jeung nagarahana kaharti pisan ceramahna geuning urang teh kudu Isra. Nya naon heuh geuning di akhirat teh bakal hampang, lamun di dunya hampang, di akhirat bakal hampang moal mawa dosa, lamun di dunya geus teu boga dosa, kuring boga dosa ka maneh, kuring deuk mentah hampura ka maneh, hampang di akhirat nalika maot lantaran di dunya geus silih hampura. Bener ya Pak? Ibu boga dosa ka mantan salaki. Da teu cara keur mimiti Pak. Aya mimiti mah ke rumah tangga moal aya nu pangkasipna ieu teh salaki abdi. Coba geus jadi mantan si begu kitu. Tak ibu nyebut bagong ka mantan, geuwat isuk tepungan deui mantan, hampura gitu urang pernah nyebut bagong ka maneh. Hampang di akhirat, hampang di alam dunia. Kunaon hampang akhirat? Lantaran geus hampang teu boga dosa di alam dunia. Beres rajaban, geura minta hampura ka pepada manusia. Allah nolak salatna, nolak zakatna, nolak saumna sapanjang 3 rupa aya dina dirina. 1 goreng patut ka inung bapana, 2 goreng patut ka salakina, 3 goreng patut jeung dulurna. Tuh. Nyao Allah nolak salat, nolak zakat, nolak saum sapanjang 1 goreng patut ka inung bapana, 2 goreng patut ka salakina, 3 goreng patut ka dulurna. Matak ibu boga doraka ka inung bapa balik ti dieu tepungan ulah urang tiung ngeunah bari kolot mah sapotong ge teu kabeuli, ulah urang ngeunah barang dahar bawa kolot mah salater ge teu kabedag, ulah urang usum hujan aman bawa kolot mah nyaraksalakan usum hujan eueuh nu mangmenerkeun, sing mikir ka kolot kudu ingat. Matak kuring mah init-initkan ka mana-mana ge ingat ka kolot, matak di dieu moal dahar dibawa ke kolot. Daerah engke teh ai kuring di dieu dahar jeung daging jeung segala rupa, ai kolot urang jeung hulu peda hoream. Cek bapak teh engke teh geus dahar maneh jang, geus di mana di Karawang jeung naon kitu we Pak, di nu Rajaban loba deungeuna. Nah lain mawa deuk kumaha abdi sok. Matak abdi mah punten panitia, moal tuang deuk dibawa. Nyaah ka kolot, nyaah ka kolot. Da ibu ge rumah tangga anu teu ngeunah teh lamun dahar teh sarua, salaki dahar di restoran, ari ibu jeung hulu peda ngeunah teu? Matak napa tong loba dahar di restoran. Bawa ka imah. Jeung pamajikannya. Tak tadi ge Pak cinta hoyong di kintu naon. Oh, cenah entong. Indomaret tutup, Alfamart tutup. Kan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot, sadiberena ku panitia. Tadi teh kamana cenah maneh ayeuna? Cing teh ka 3 daerah, 1 cing teh ka Subang, 2 ka Lembang, beres ti Lembang ka mana? Ka Karawang. Pokona penting mah ningang dieng we kabeh. Subang, Lembang, Karawang. Ningal dieng we pawean Pak. Tadi ti Subang, tuluy ka Lembang, tuluy ka Karawang, ningang dieng. Subang mawa ganas abdi teh itu teh. Atuh teh Lembang, alhamdulillah mawa sayuran, da Lembang mah terkenal sayuran. Tinggal beasna. Aduh, ampura panitia lain nyiniran, sakadar ngelingan. Geus cocok eta mah, ganas mawa ti Subang, sayuran mawa ti Lembang, tinggal eta. Naon aja? Doma jeung beas tungtun. Oream kudu nungtun doma. Ka era-era ti Karawang ka Cimaung ka Kabupaten Bandung kudu nungtun doma oream teuing. Komo diasupkeun mobil kuliak teuing di Subang bangsat atuh urang. Nah ide teu balik ka di aca teh. Lain ideuna teh teu bener gitu. Aduh, ampun. Yuk urang Isra. Goreng ka inung bapa, inget-inget ibu gering, kolot mah cicing gigireun, nyokot cai bari haneut, asupan uyah, celom anu peureut saeutik tempelkeun kana tarang, ubar nu kitu lain. Dokter nu mana nu ngomongkeun panas tiris ubar nu kitu. Tapi naha kolot baheula bet cager ku nu kitu. Ngomong kolot, nyai geura sehat. Hoyong naon anjeun geus sehat cu. Padahal mah hatena mah ngajerit teu boga duit keur berobat. Nyeun ubar harita keneh nya. Ayeuna kolot urang gering, pernah ibu cicing gigireun nepi ka ngompres tarangna. Nu kieu patut. Asa teu percaya. Kolot gering teh enjoy we balanya urang.
matak panggoreng-goreng na anak kakolot paingan dunya edek ancur langit dek bahe langit dek ancur gunung dek bitu puting beliung dek datang tsunami dek sumping gempa di mana-mana ternyata akibatna aya anak anu goreng patut ka inung jeung bapana nyeri na ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun anak hohoak anak sesentak anu jadi kolot di dinya nyeri hatena maka aras bergoncang matak dengekeun sia teh keneng budak ABG nu umur 20 tahun tong kagoda ku bibir lalaki cinta sajati nu sabenerna mah inung bapa ka anak lain kabogoh jeung kabogoh pret kabogoh jeung kabogoh majikan nu hareueuh isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum cek lalakina kumaha cek budak awewena ih kamu perhatian sama aku kirim beas Udin lain kigituan da anger rumah tangga ku cinta teu dahar mah paeh atuh dihaja ngomong kita ngarah budak ibu saladarnya deal peting-peting kamu udah tidur belum kumaha cek budak awewena ih kamu perhatian sama aku cek urang ngutek matak ngajawab ge berarti acan sare nama ke kudu nanya nah cinta jadi boloho bener bawa ulin mau motor butut beberek-bekan bari mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iindiaan coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut pan gajeleng harita kan dijejak motorna ganti cek aing oge atuh jatuh ti tajong kumaha cek lalakina kamu sakit kumaha cek budak awewena iya ke puskesmas ya iya hayang ngabentur ku mik da coba ibu jatuh ti tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh mana cinta sejati itu nu kitu lain cinta sejati mah anger we inung bapa kanu jadi anak kolot ridho lapar melaan anak kolot ridho teu jajan melaan anak kolot ridho teu meuli baju melaan anak kolot ridho cicing sabulan pak melaan anak kolot ridho teu boga imah melaan anak nyai maneh geus rumah tangga can boga imah pengal we imah emak mama deuk nyeun 4 meter persagi pek imah emak keur maneh tuh kolot matak dek saha urang rek nyieun kaalusan ka saha lamun lain ka kolot tah pek geura isro ka kolot berjalan menuju nyieun kahadean kanu jadi inung jeung bapa urang baheula urang minta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot kolot ibuna curik nama ge jeung ceurik kolot teh geus eueuh ruh ku padung rap kulmah katuruban taneuh beureum moceak maratan jagat ngajerit maratan langit tutungul anu ngajuntul di luhur kubur awan mi'raj mi'raj teh naik naon ayeuna nabi naik ka Sidratul Muntaha umat ge diajak naik ku nabi diajak ke mana ka Sidratul Muntaha lain umat mah diajak naik derajat deuk teu naik derajat kumaha jelema bodoh jadi pinter yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah Allah ngangkat derajat manusia nu iman jeung nu boga ilmu ku berbagai derajat tuh nabi teh naikkeun derajat umat nu bodoh jadi nyaho naik derajat ku kanyahona anu salah jadi bener naik derajat ku benerna anu kedul jadi daek naik derajat ku daekna nu pedit jadi bager naik derajat ku bager artos mi'raj ngan hampura pelebah mi'raj abdi ge kasiniran eta koream ngabahas bab Isra Mi'raj Pak asli ada meureun Bapak ge uninga sejarah Isra Mi'raj Muhammad geura tempo ka belah kenca aya naon di tempo teh aya jelema neutekan bibir sorangan ngeguntingan leta sorangan boloboran getih kokoceakan nepi ka nabi ngeluk tungkul nanya ka malaikat Jibril saha eta umat anjeun Muhammad saha umat anjeun teh umat anjeun Muhammad nu kumaha nu capetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe saha kira-kira astagfirullahaladzim ai ibu uih weh lain orang dia mah kuat wanian aing mah saha bieu teh ngomong ustaz teh dicirian geura capetang baris miwarang nitah ka batur hade ku sorangan teu dipigawe saha ibu Pak lain cek abdi tuh cek si ibu itu tuh Ustad astagfirullah jadi orang datang ke dek kitu we ibu teh nya ka batur kudu mere sorangan ngadon menta saha ibu aing mah oroream ceramah teh naon kieu ustad sararea sok ibu ka budak ka masjid sajang
Nah ibu bari init ke masjid lebok geuning rasakeun eta. Ujung ustad sidik marane aneh ya Pak. Sok ibu ke masjid saja. Nah ibu juga init bareng ke masjid jeung budak. Heuh geuning eta teh nitah bari ibu teu init. Aduh. Edek nuding kene ustad, edek. Ngaji saja ngaji, pemberian ke sekolah hese. Nah ibu juga berenyeng ngaji. Nah atuh tudingan teh sasangkleng. Jug ustad. Teu ngeunah urang dituding. Hiji eta. Naik deui Nabi Muhammad ka langit ka luhur. Muhammad geura tempo di belah kenca. Saha? Nempo jalma anu ngojay dina lautan darah ka inum ka teleg ka teureuy ongkek deui nepi ka begung awakna garing awakna teuleum deui saha eta Jibril umat anjeun Muhammad anu nulungan batur tapi nyakek beheungna. Yo ibu cuk itu ustad terus Budi kudu minuman darah. Saha eta ya Jibril anu nginuman darah nepi ka begung garing awakna teuleum deui umat anjeun Muhammad anu nulungan batur tapi nyakek beheungna nu kumaha kieu ye kieu nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emak dibere we 2 juta ngan bayahna dina saminggu kudu jadi 2.200.000 lamun sabulan jadi 2.800.000 bayangkeun pas 10 tahun teu kabayar imahna beak sawahna beak nu kitu ngaranna rentenir. Matak lamun aya di Karawang nu kitu iraha mang dek eureun. Samemeh paeh we urang ngabejaan. Lamun teu eureun Bandungan diteuleumkeun tanah darah. Bapak sanggup ngomong juga abdi kitu? Nah, begini teh. Ah, ada urang mah yakin mah teu ngomong kitu di Karawang eueuh nu kitu eueuh. Saya eta mah seuri wae. Abang geus bebaskan abang emok saya mah. Tuh, teuleum dina darah lautan darah. Kaluar bebes deui. Kaluar bebes deui saha eta? Jelema nu nulungan dulurna tapi nyekek beheungna. Rentenir, aya ongkon nulungan tapi nyekek beheung batur. Ya. Manfaat moal hartana cadu. Jadi gedong moal ngeunah di cicingan, jadi sawah moal ngeunah ditumpakan, jadi mobil moal ngeunah di setiran. Nah bahkan maot urang doraka kabawa anak incu bakal pangheulana meakeun harta bana eta teu saeutik jelema ladang kitu beak harta banana ku anak incu doraka geus tapi harta bakal beak rugi matak leuwih hade eureun kikituan teh. Ta ieu nu keprok nu ngareslokna itu. Apa ngarah dibebaskan jadi koprok asa didukung nya bayar heula we da batur ge meunang ngamodal teuing telo nyaho da tina kiceupna naik deui nu katilu saha nu katilu nu ngadagoran sirah sorangan ibu cokot batu bapak ge datos uningan sejarah ieu mah nya ngan ieu mah diterangkeun teh mengulang we da ieu mah ilmu bapa lain ilmu kuring jadi kuringnya ngadengin ti bapak nenggelan sirah sorangan bejad sirahna moncrot otakna saha eta Jibril Nabi geus teu kuat ngadeg-deg Pak sieun bahasana umat anjeun Muhammad taseueun kitu umat anjeun Muhammad saha eta umat anjeun nu kumaha umat kuring anu wani ninggalkeun salat sok soleh maneh mah paleubah ku kuring dibuka nu wani ninggalkeun salat ieu nu dipayun astagfirullah bari maranehanana kitu nu wani ninggalkeun salat hayang nempo urang mah da nu wani ninggalkeun salat Pak ngadagoran sirah sorangan dianggap jelema teu mikir apaan salat teh keur mupus dosa jadi jelema eureun dosa pang maksiat nu pang badagna ninggalkeun salat apaan urang nyieun dosa ku salat bisa dipupus ngan lamun urang teu salat pang gedena dosa adalah ninggalkeun salat matak sanajan urang maksiat sanajan urang doraka sanajan urang teu baleg sanajan urang teu ecreug tong pernah eureun tina salat nah apaan salat teh ngurangan dosa justru urang sabalikna eureun salat ngadon ngagedean
betul. Oh nyata sholat mama tuh dah gitu taktek tuh baca anak-anak bae lah. Oh nyata mama sholat subuh ge da kadang-kadang jam 6 bae angape duha atuh. Ayo can bisa juga DKM di dia mah tepat waktu. Oh nyata mama sholat lohor oge setengah 3 bae. Nyata Isa oge mama ayeuna ge datang pengajian ti can Isa. Lain ya ceramahku tepat pisan. Ya. Kade balik tidak ngaron sarare itu sholat-sholat aja. Ngadagoran sirah sorangan, neuleumkeun diri sorangan. Saha eta? Jelema nu wani ninggalkeun salat. Salat. Sebab salat mah awalu mayu hasabu as-shalah. Fa in sholihat a'malihi, fa in fasadat a'malihi. Pertama nu dihisab ku Allah adalah salat, alus salatna alus nu sejena, goreng salatna goreng nu sejena. Matak salat teh cukang lantaran keur menuju kana kaalusan. Perasaan eueuh nu ngomong eueuh nu ngabodor berkeuteuk sorangan. Salat. Tak eling ceun. Salat nu mana atuh anu bisa mupus dosa teh? Tanha anil fahsya iwal mungkar. Salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung pertanyaan. Ibu ngomongkeun salaki doraka teu? Eureun. Ibu ngomongkeun kagorengan batur doraka teu? Eureun. Pak aya namagan Pak. Eureun hese. Eureun hese. Eureun. Ibu ngeclok ka Bang Emok dosa teu? Eureun. Sararudi diulem 2 kali ka dieu. Lain ieu. Jamaahna waranian Pak. Ibu urang teh ustad deureun. Hese we teh. Cing atuh ibu diajar mun urang sok ngomongkeun batur rada eureunan. Hese. Da tadi ge pan mimiti diomongkeun ge nu nektekan leta sorangan. Saha eta? Ustad. Sok geus rek baralik ngagogoreng batur dosa, nyalahkeun batur dosa, ngahina batur dosa, ku salat kudu eureun, tanha anil fahsya iwal munkar. Salat teh kudu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Ibu ngomongkeun salaki, riren. Anger we hese cenah Pak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Salakina pi omongan wae. Nah atuh ibu beteh kawin jeung nu pi omongan. Sarwana meureun. Urang rada yakin 80% balik ti dieu ibu itu bakal di RT-keun. Marukan salakina teu nempo kitu. Saha eta cenah nu ngomong asa pamajikan aing ge. Engke teh balik teh bakal kieu. Ai maneh keur pengajian teh ngerakeun, make jeung ngomongkeun urang. Kumaha cek ibu, ari heueuh maneh mah pi omongan wae. Badak RT wayahna isuk RT-keun. Aduh. Jadi salakina pi omongan wae. Naon tanu matak jadi pi omongan? Hah? Sagala. Tara mere duit. Nah ari ibu ti leuletik nepi ka ayeuna teh insaf kana duit. Cing atuh geura tobat kana duit teh. Hese deh. Kacau ieu mah rajaban teh teu neurak-neurak Atuh da nama Pak. Diomongkeun kitu hese. Omongkeun kieu hese Kakara tah sapanjang 24 tahun ceramah kakara ayeuna aya nu ngalawan kieu. Geus tahun hareup tong diulem deui urang hoream. Lamun rek ngulem deui urang wayahna ibu jeung itu mah tong datang. Aduh. Cida Gusti. Tah. Kumaha?
Ah, dek dibatalkan. Menang ibu hadir dengan kudu cicing di ditu tuh. Ngarah teka tempo, lamun ada nempo sieun nafsu. Aduh. Aku apal eta aya jadwal dina gerak odok datang deui. Hoream. Teuing teu kabayang ieu salakina urang mah. Ka urang wae anu teu wawuh bawelna beak ti karep komo ka salaki cenah teh. Tadi nama rek neangan pipa majikaneun urang Karawang. Ai pek teh nempo kieu hoream. Tulus. Wah, barawel. Abdi mah hayang anu lembut, anu teu bawel, anu nurut lain. Ibu orang ngomongkeun batur hese. Jadi enggak tahu ku urang di papata teh mah wayana tong nyarioskeun useuyeun hese. Sudi. Abdi mah jeung neangan pamajikan teh lain neangan umur 20, lain umur 18, neangan nu 35. Pan abdi 40, jadi lamun pamajikan 35 teh cocok. Jadi lamun menangkeun nu 20, mun abdi 40 menangkeun 20, eta teh teu cocok. Kabayang tuh ke ibu 40 jeung 20, 40 naik karena umur 80, 20 naik karena umur 40. Alah, urang leumpang geus kieu bari ka uleman. Pamajikan gagah keneh moal tuturkeun boro. Ya Pak. Panu 80 tahun mah sukuna geus 3 jeung iteuk. Ai 40 pan bagor keneh leumpang lagi cepet. Jadi urang moal teu jantungeun nyeri hate dihoakan. Milu ka uleman kieu aduh. Eta pamajikan diharap boro tuturkeun leumpang teh hararese teh. Moal teu hoak-hoak. Timpah urang batuk di nu hajat nepi ka rujit. Mata kampura bapak nu umur geus kolot beger jeung budak ABG geura eureun nyeri hate geus kakolotnakeun. Nu paling nyeri hate 40 tahun boga imah, boga sawah, boga mobil, nyieun pila eta nu 40 tahun naik kana umur 80 si itu 40. Aduh, maot teh kuring si itu maru ngajedog di dinya tah. Matak bisi aya nu umur 20 tahun hayang ka urang mong. Ream. Sieun dimanfaatkeun. Urang maot kurumuy mamaruna moal teu syukuran numpeng sia eta. Si itu teu usaha imah jug boga sawah jug lega mobil jug aya urang mah ngek ngeridit mobil nah nu numpakna maru teu hararayang. Eta ke bisi di dia anu umur 20 tahun miharep ka kuring sudi. Kumaha cenah lamun nini sarua. Naon kawin jeung kolot. Dikeukepan ngadon batuk sia teh. Disimutan ngadon ngebekok hoream. Pek ladang raja bante adalah salat. Salat nu mana tanha anil fahsya'i wal munkar, salat nu bisa menyegah perbuatan keji jeung munkar. Ngomongkeun batur adalah munkar, nyaritakeun batur munkar, ngahina batur munkar, ngomongkeun tatangga munkar, geuleuh ka batur munkar. Ku salat kudu bisa eureun, geus tong ngajawab hese. Ayo adek we. Bonggeusan. Nah ada urang nu ceramah lagi kuma urang we atuh menika nawar. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka jam 12. Pek we ibu sorangan urang medek balik. Menika sombong hayang nepi ka jam 12 aya salat subuh kabareurangan. Betah keneh ibu nu betah urang nu geus teu betah. Ku nempo bawelna ibu ge hayang balik gewat. Aduh ampun ya Allah. Ngeusan da ladang Isra Mi'raj mah salat keur ustad diancam kunaon diancamna diteuk-teukan leta sorangan keur tukang renten diancam diteuleumkeun dina darah nu ngomongkeun batur ge diancam sagala rupa ge diancam ngan dipupus ku Allah dosana umat Muhammad adalah ku salat
matak salat ulah eureun sanajan urang jadi jelema doraka jelema loba dosa salat mah ulah eureun sabab salat alat fungsi keur mupus dosa susuganan we dosa urang dipupus ku salat urang sanajan urang jelema salah jelema dosa jelema doraka tapi salat ulah nepi ka eureun salat kamaksiatan nu paling gede adalah jalma nu ninggalkeun salat. Hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.